gawe naon dicai aing kalah manuk euy anjing leueur euy. Kalau manuk Sayangna leueur tuh kamari teh nogan aya beureuh jadi anak. kana manuk ampun teh. Nah, pagawean sejen kitu hayu we ngurus teh kana manuk deui unggal poe teh. Kumaha aing we babala sia teu piluan kunyuk aing jabrot. Ieu atuh ieu mah. Sia kitu kunyuk lah. Atuh biasa we ulah ngambek pulagenan ngomong kitu hungkul. Sia ka aing kunyuk kahina. Bina-bina teh pulagenan kitu we hungkul ada-adatan. Kelakuan kitu aing pasti. Sia kunyuk dah. Ini lagu apa? Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri, apalagi dia yang punya mata hati. Dia pun wanita, aku pun waria. Ada yang benar dong. Aing nggak bisa itu lagunya. Ah? Yang lain. Anda itu omongan sekali Yang ya. lain aja itu lagunya yang lain. Bagaimana aku tak merasa bangga, orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Tiap kali melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh beruntung aku dapatkan. Jangan samakan dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyuman menawan. Bosan garawe garublah-blah kitu ngan dikitaran wae hirup teh. Wah, ini kemana? Ya kusaha atuh aing mah. Garublah-geblah wae kan ting gorawok dengan batur sia teh. Aku mau orang, mau bebas. Bebas dong, Hol ah. Hanya sebenar-benar kalau gitu nimbalana. Lanjut bang lah. Atuh aing ge ka mana we bebas ya nanya ka aing. Wang riweukeun ya salah ku aing gebugannya sih eta teh reugit pisan tapi aing. rasa kitu geus lah. Geuleuh ti kamari tu da. Ya. Wang bere pelajaran si Marisol ka aing geuleuh ti kamari suat-suat we lah ku aing jabro da sekali mah. Pak, Dan berkata tiada lagi. aing sia kamari ti kamari kunyuk ka aing kan suka sieun gawe. Goblok ribut jeung aing sia kunyuk. Aya naon? Ya naon? Sia kunyuk. Aya naon, Wa? Nah, ya masalah naon jeung wadoyok, Man. Nang teu apal nih. Jeung wadoyok amarah kitu anjing. Nyawing teu perlu naon. Aing sararieu nih. Aing baurnya. Wadoyok ngomong kitu mah geus aya sebab mimitina ieu teh. Sia goblok teh lah ti kamari kan sungka sieun gawe kunyuk ka aing ku jabrot gara padahal teh sia nya. Pan heureuy urang mah ti kamari genan wah heureuy urang mah. Sok kabina-bina tuyul urang genan di horeun sakitu we genan. Heureuy Wa, heureuy. 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 Hari-hari ngobrol sia ti kamari kunyuk aing keur ngalah manuk sia nyebut ka aing nyebut tiga budak bolon sia centang ku aing ti goblok. Kunyuk teh sia nya. Wadoyok kamu ruput kitu anjing. Marah teh mah, marah besar anjir. Ada aing lagi untungan naon aing lagi ngaweureun. Biasa we kitu. Ulah gagabah ka wadoyok mah. Si eta mah sensitif bedul. Pangadatan aing geus kitunya. Sararieu aing heureuy ka wadoyok mah. Aing mah. Kok aing mah kumaha ieu duit jeung bayaran sekolah eueuh di leungit mah nya aing mah. Ka mana deui neangan duit. Kaharep kitu neangan heula, sukan we atuh solusina. Aing mah apa aing. Deui. La 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 la. Aing teh nyawa aing keur lalieur kieu. Gandeng ca aing teh. Tadi kasih sia kasabat naon? Ken. Sia datang-datang langsung pepelegek, poporongos, aya naon bebal?
Geus aing ieu mah dijelaskeun, sugan aing duit aing jeung heula. Buru. Da ai sia kasambatna koplok. Sunga buru duit pinjam aing. Punya apa sungguh datang-datang kan yang minta duit ya. Mikir henteu. Yeuh, mang lah pokona mah cerita nama panjang geus moal bisa dijelaskeun. Geus aya pinjam heula duit aing. Nah ari sia rek pinjam duitnya sia teh. Nah sia kawas anu rek ngajak gelut kehet. Sia teh mun datang ka dia ngomong baik-baik, kula pungkos. Sungkan. Najis, dasar najis aing mah suku mah. Yeuh, mang atuh aya tulungan pisan please emang. Tulungan naon ai sia? Engke saminggu ka hareup aing dibayar asli. Oh wah, teu boga duit. Cek aing mah marot pisan, anggere butuh mah ka aing yeuh. Awas butuh ka aing. Ku aing mah dibantuan aslina ge aingnya. Dari siapa pernah mantuan anu Siapa saya? mantuan naon kain? Pareto di dinya pas selingkuh ku aing teh dibejakeun sok. Sugane eta mah goblok bisa masalah pribadi eta mah. Babalas sia teh ngomong. Mana najis ku aing dibejakeun. Kain bejakeun atuh. Ya, kalau mau aing para rusing tadi wadoyok adat-adatan. Datang sia deui rusing deui. Ode bisa datang-datang. Ka mana ina? Tukang tukang manu. Susul. Bisa kuaing bledek. Oh, enggak lah. Oh hiji wa dua. Sungguh mangane buwadok deui anjing teh. Lanjut lagi nyanyi lah. Cing ulah ibu sang kayak ka dieu da tadi ge dia sadana di dieu wae. Kalau ulah ada wadaya Keur ngalah manuk aing tuh cicing. Maneh tas di mana Con? masih gitu, mus di lapang tuh di si Ambon, Heuh tas naon? masih terus ulin. Jeung uih we pamaneh bisa neangan Jung. Udah tuh. Wah! Yo. Di ditu tuh mangga cip ngomongkeun wah. Kalah kaji bener. Siap ngomongkeun naon atuh beurik. Naon kalah kerja kana manuk. Yo, mangga cip tadi ngomongkeun wadoyo. Sia aing keur ngalah manukna gogorokan wae atuh babalnya. Geus kan bae manuk mangke deui ge bisa. Ngomongkeun kumaha? Enggak goreng wadoyok aing apa tadi? Ye ngomong teh wadoyok mah botak perengas deh nyap. Hidung di nyebutna teh. Anu bener sia atuh babal. Bener aing mah, ge anjing palak di gerawa. Asli sah. Oh gitu. Heeh. Sia mah. Atuh udah goan aing. Goblok mari soal ku aing tenggelang. Ah, sama pieu. Sia gue susah ngomong pisan sia mah. Aku mah dari itu bapak aing. Alah. Sia goblok. Aing ini bukan sia. Iyanya. Naon sia ku ngomong angkat si burik sia. Ngomong naon urang betul ngomong naon. Cek si burik sia nyebut ka aing cenah ngomongkeun coba hidung peperengas botak. Sia ulah Apa teh ngomong naon? Kuring maka dia terek minjem duit, cenah mun teh buka duit. Pinjam duit naon sia teh si burik? pinjam duit teh, duit naon. Sia ngomong naon kayak. Naon? Tuh, kabur si kunyukna tuh. Pinjam duit wah si burik teh ka dieu ngan tadi bere. Cenah ngomongkeun aing buat hidung cenah botak. Anjir, ngomong kena naon wing masuk pa wing teh tadi keur nyanyi di dia. Aing ngomongkeun di babat ku aing. Ente. Datang-datang aing kudu digaplok. Naon sia atuh? Ente anjing. Ayo we ngomong, nyung sial manu pangadatan kitu. Anjing, kain cek berah karu teh dosa teh naon aing kudu juga kepretan ieu kieu. Sarua beunang. Tapi aing pareureus kieu. Aing teh nyari untung mang. Aing balik we ya, Pak. Aing teh tenang anjing nongkrong lagi na kieu mah. Bawa kita teh.